Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Safa Asna Fadilah di kelas 11 MIPA Genep. Langkung ti payun hayu urang panjatkan puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan urang sadaya kasehatan. Teu hilap sholawat sareng salam mugi kacurah limpahkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna serta urang salaku umatna nepi ka akhir zaman. Nuku simkuring dipika hormat, Ibu Guru Basa Sunda, sareng nuku simkuring dipika nyaah, rerencangan sadaya saangkatan. Dina kasempatan ieu, simkuring bade ngadugikeun hiji piantara anu judulna Ngamumule Kabudayaan Sunda. Hadirin nu dipika hormat, kabudayaan mangrupakeun hiji identitas anu penting dina hiji kahirupan nagara. Namung, sairing jeung perkembangan zaman, loba hal anu bisa ngajadikeun eta kabudayaan teh punah malih teu dikenal saumpami urang teu ngusahakeun ngamumule sareng ngalestarikeunna. Kumargi kitu, urang salaku generasi penerus bangsa kedah tiasa ngusahakeun ngamumule kabudayaan daerah urang masing-masing. Tiasa dikawitan ti milarian informasi sareng diajar saterasna ngajarkeun kanu sejen atawa tiasa dipraktekkeun dina kahirupan sadidinten. Urang teh kedah reueus kana kabudayaan anu dipiboga. Margi henteu sadaya tiasa ngagaduhan kabudayaan sapertos urang kieu. Sakitu nu tiasa ku simkuring dipika hatur, kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum